Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun urang ti kelas 12 MIPA 5 bade mitonkeun drama anu judulna Pilihan Beda. Wilujeng nyakseni. Tepangkeun nami abdi Nandia Nurifatur Rahman, salaku Celina, indungna Lala sareng Lili. Tepangkeun nami abdi Pinkari Selestari, salaku Lala, lanceukna Lili. Tepangkeun nami abdi Sri Rahayu salaku Lili, adina Lala. Celina gaduh dua murang kalih, nu hiji namina Lala tos lulus jadi sarjana kedokteran, nu hijina nembe lulus SMA bade neraskeun kuliah. Saentos ti wisuda Lala, Celina jeung dua murang kalihna ngarobrol. Mama bangga gaduh murang kalih sapertos Lala. Hatur nuhun mah, Lala tiasa sapertos kieu sabab dukungan sareng doa ti Mama. Mohon mama pasti ngedoakeun kanggo murang kalih mama. Lala janji, Lala mau nyanyiakeun gelar ieu, kusabab Lala hoyong ngabantos masyarakat nu kirang mampu pikeun marisa kesehatan. Nya percanten mama ka Lala mah. Lili, kumaha tos dipikirkeun bari kuliah di mana? Entos mah, Jadina bari jurusan naon? Lili bade nyenak jurusan seni mah. Yakin jurusan seni, tos dipikirkeun deui. Yakin eta bakat Lili. Tapi cek mama mending ka kedokteran. Lili alin jurusan kedokteran mah, Lili gaduh pilihannya Lira. Jurusan seni mah kena Lili bari jadi naon? Lili hoyong janten seniman ngembangkeun bakat Lili. Tapi Li, cek teteh mah mengembangkeun bakat mah teu kedah kuliah jurusan seni. Lili tiasa ngembangkeun bakat dina waktu luang. Tapi teh, Lili yakin dina jurusan seni, Lili bakal sukses. Lili bakal jadi seniman terkenal. Nya tuh, tapi pikirkeun deui kade ulah sampai nyesel tungtungna. Lah, harap kumaha Lili bae. Biar mah. Tos Li, teteh geng sedih. Kayak urusan mamah mah ku teteh dicariosan. Mah. Pasti Lili kesempatan, Lala yakin Lili tiasa sukses. Tapi dah mama teh yakin Lili bakal sukses. Tapi mah Lili oge gaduh pilihannya Lira. Unggal budak gaduh bakatna masing-masing. Nanti setelah mama dikasih kesempatan. Mama kebanyakan kan? Iya. Mama kudu janji ka Lili, Mama kudu masihan kesempatan ka Lili. Iya, mama janji. Tapi Lili kudu bisa ngebuktikan. Mohon Mama, Lili janji bakal ngebuktikan sama Mama. Lala. Iya mah. Atur nuhun tadi tos ngalias ka Mama. Iya sami-sami. Mama atur nuhun tadi tos masihan kesempatan ka Lili. Iya. Jadi Celina mere kasempatan ka Lili pikeun ngabuktikeun yen anjeunna tiasa sukses numutkeun pilihanna Lira.